Oke di majalah aja. Ya heran. Aduh ampun. Wala wargi gitu. Gerak gugah. Ulah ka jom-jonan. Gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Salat. Kan cai. Geus kolot paling berat eta adalah. Wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Meureunna barang areret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu mau. Ai dipauk ku Di teteangan pek teh ku incuna dipauk tadi. dibere rokok manehna ge sabungkus. Jajak abah kuring geus usaha. Komo bulan puasa Kumaha bulan puasa. wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare Teu karasa teh mah. ai nyaring-nyaring geus poek padahal poek teh hujaneun Angkep berat. oh yo cetrek teh kana mik der teh adan Allahu akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh Tidinya da aki-aki teh mah. Mung ka masjid teh tidinya. Trauma. alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun ai sangu teh pangirim Pangirim. da teh boga pamajikan teh aki-aki teh Kolak oge pangirim. kolak pangirim tetangga harana ngetek di dahar teh ngadaguan adan Kolak jamai teh kan. bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show Ngabuburit. ngadaguan sejak kena ngadaguan adan Dan ai keur ngadaguan kitu jo kerelek ke desa re karunya da malu muskolot teh. ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae Makan ku lapar. tragis teh mah endingna teh euy aduh ampun aing Makan ku lapar. alah ampun aing hah Oh gitu Kang. alah Oh si Aki boga tip. cepot loh naon teh Naon? sampurasun euy ya teh syuk lu bapak oh itu dulu rombongan ti Astina dulu itu Rek nahaon Kang? rek naon da urang kaler ka dieu oh alah Alah, naon ja ningali Pak aya tuma wah, tamu gitu Tamu. nya tamu ulah dibalikeun. tamu ti mana ti Astina hah ti Astina Gusti Astagfirullahaladzim. wae lamun ningaleut amuing ulah kaget coy
ulah kaget ya winang naon ngaturkeun sebakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya hang nuhun nuhun sebakaturan rawuh cageus siling Bagong kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong nuhun cageus siling Bagong alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegik cedit naon ari aing baru kana dewek nyebut cedit meureun tunggu cegik semahaturan rawuh sepuh nuhun jangan euy saya aja hipar sih wilujeng sumping doloi wilujeng sumping bot tiap dikit doloi ngomong teuing aya ku disolenang kene ta indungna cicing tenang sareng sah loba man batos cenah kasepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha pareena di Lebak nah teu ngalanggung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balen sia ngomong deh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teh terang pare awewe na mah apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri Sri apa sia Sri apa nusuk diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si ceponya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomong teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ni ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah hanapeun sirah punuk teh mah aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh init punung teh beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung teh mah nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah
ai suing mah geuning sabang saja entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak tamato ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek mah eta kudu dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teu goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali bergug ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ari ah nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh mani jauh atuh bagi dia teh bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang gandeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali mah dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh
Wah, aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah supingan wartawan. saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeul masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beudang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahan nya hasil tatanya ti paranormal bakal negara waluya bakal salalamat sararea tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolelangkeun ku maneh wayahna eta endong teh ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moal beak Wah, moal. enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sering candu gitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti negara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy Datang ka dia kita enok. marukana teh didatanyakan ngagadeang dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kapanasan Kaibunan. sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan Anu di aksaraan. waya nawa Di aksaraan. eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing ai sok aya nu masihan artos teh sup pamana Aksesoris. aksesoris Masihan wajib. pantatangga teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib ranginang bus nya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah nya Kan dibawana kana ojek gitu. tah deh dibeuli eta teh ya jualnya bah Jangan nahal. buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon tanu kitu nih yang nah ada HP maloba dicingat dinyata patat geuning ngarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueusian jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh si teh Jauh-jauh. aponya haji apo aya apo mempergi nyeupah apu tah mah aya apu mulai minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba deui meureunkeun antep
impun masuk dipakai gini upan pergi dengan mujair lukut sama mana jauh kena impun kena lukut jauh itu kena impun aduh ampun alah ramai aduh mangga senang makanya yang kena ditukeran segala dibikan demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang teh cedit gini eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing proyogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda đang mau hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Pada dibuka punya ada izin. Lain, nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku, gitu. Dipaku. Hor, tina naon bahana sih, Semar. Tina kai abasiah. Nah, tete. Alah, ampun. Bilih ya masih. Bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio geuning eong ya gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya tadi bikin mah sumuhun mangga sok atuh anger Citra Yuda bawa ka jauh bagjar kaya papadana pena stiker sayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat kawang-awang loh dulu itu nah amuing nah ya entong naha sete koplok sakira terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing rek guna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia kurajat 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran itu ujangna ieu kejadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna nya teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipae aswata masyarakat dia. Ayo keluar. Ayah.
pantas eta hiji anak bapak digusur di buntang bantingan ukur merong jauh ke jalan teh di mana bela anak kanu jadi bapak mana letakna ka nyaah teh ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula oh panasan panalenge teh mikir lain heuleuh aduh ngomong soal agama sia ngejedog bae sejerik woi modal siap halo woi silakan dulu itu lancek aing dialungkeun tulungan nah aya kejadian jadi kieu ya tolong tuna lampah eta Astra Jinga dipun balang landawalan kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng kandang tur pertengta wong tumarete sampurasun susut
kansa bulan aya pikir saeunaon Aden ieu kampung mata pika petaheun kansa ih atuh kan curcor sai nu harera semua cing saliripit itu tampele di udang ku anak bogo anak bogo leres bulan engkang jika anu suka bunga leres asa benten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca ramai ku bebeungeun hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun ramai reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca sumohon katenan bulan teh kira ketua jamakna dipuntenan teh nepi ka somea sopan santun ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula Aden linggih heula Aden leres cai heula ai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana iya tuh kan nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan da ih Jakarta sumohon sesekang liwang sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita seweji sinatria anu gandang pertentang dah ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa pulang aya naon cep eces jentre pertela ngemang boleh dah kumaha ulan nu katinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa ih kanten urang dia mah kitu ulah ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan atuh kanten si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumohon ulan urang dieu urang tumaritis sadaya sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepeun dengan ukur kajalma anu loba janji loba saur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi ma amal kan leres ulang tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh ceremek jeung malaka teh araya keneh sukun hiris lenca terong sereh cermek jeung malaka aya keneh teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kan sa paselang jeung bagjanya kan sa paselang jeung jeruk purut kulen kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri
nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumulih karena budaya lah kan hartina manusia dilebah dia yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kadang-kadang urang di natrat jeung eces jentre keterangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa sumohon ulang beres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana nu rek diakuku urang nya kan sa dah ya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa sumohon kula kitu barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat ye ye astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu senatria aduh sugan teh kalapa Gusti sugan teh kalapa ai teh teh jami gening ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing sore bapak-bapak rag-rag ti luhur pes-pesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema ngan beureum teh eling teling bungku panginten Raden muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya sageun eta kula bungku panginten Raden muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya sageun eta polisi kita singkat eling geuning ai akah hirup hirup oi hirup demi Allah oi hari sileung oi naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari sia dewe hayang aladina kapsul ini umur udah wah malaikat lah malaikat waduh tingali dawala aya budak ngora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya turunan babah juga turunan babah euy kasep nu jeung sipit teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu nepi ka teh elingna dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun mangitana beureum kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh asa asing di lemur lima aden teh olah asa nama pedang ngaran kaula sumu Jaya Sakti
suruh jantungan teman. Jaya Sakti, Jaya Sakti, Jaya teh 27 jeung 8 dolar 27 jeung 8 seperti 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 Itu bro. jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tatiluan itu dewek si lain Kadinya bayan. naon maksudna nya nya teh teuing ka yang medalieur itu nuhun atuh kula dah di mana linggih teh kaula anu mawi kaula teh ieu teh tihor manihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 ya wae hiji anggeus gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh natacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti celing Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teh kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi Jika nama zaman Belanda. duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha itu ngomong teh nya ngomong lain hitut kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing Bener teh. kudu kitu nyarita hukum lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugteug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nyana lain cek lainna Rek abis rek beungeur akan. tah kitu wong tua gawe wetan wong akeh pada kelingan Bener teh. ya datara nyambung sia teh kaituna mah dupis salira teh saha abdi teh putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah lu masa Udah sameunang. nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ na tinggi budak ieu Oh bisa jadi. nya geus sok ge budak pariksa ke laboratorium udah hamil teh Hamil. Aku teh jeung tes darah. saha kakasih teh abdi ya teh saya ingat karena abdi Michael Jackson teh abdi Wah, penyanyi teh ieu mah. Penyanyi sama. ai itu aya Dija mana we Arab sia teh mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija Ada jangkung katanya. nya kurang mana di jate BE tukang Cianjuran itu kaleresan pisan atul upami leres salira putrana Bapak Semar mah danes injuna oh nya putrana Semar nuhun kaula teh bade dedeus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula
dulu saya itu bulan pada bulan nah pada bulan pada ngepung bulan nah bangsat pengen coba kasih ikan kolontis aya tamu di astina sarombongan maksana teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih menuju bersat teh kabawa angin naon teh enong teh nepi ka teu penak deui pajar abdi pedit doreng aya tinakan anarkis ular imah dieuneuh-euneuh nepi ka runtuh keur mareyon eta masjid nu lebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata di karek tilu siki kita kayak panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong aya enong teh wah ngacelang buka ka mana pajarkeun di heureuyang ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rak-rak di dieu tah teh bade ka ditu deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana eta balik di jungla nanti heula kapal idinya dipja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega alibir budak mah oh heueuh simkuring atuh tinggal poho bener banget persisnya Mickey Mouse ayo pada sok semua hah naon anu kena dipasihkeun atuh da teu aya aya anak ya dengan jaranan versi di podara siapa ya cepat ya bawa bapak mana dah ya naon waduh bapak dewek lagi urang ruang euy naon wah bisa keburu bau yang bawa kayak rumah sakit Islam ya tong di ruang eungap cici bisa keburu bau naon coba saya tahu kan hudang sampean aya naon ya cing asuhan sama sampurkeun kitu weh goblok kabawahan teh bro aing hayang hidup heula ewah satria ulah naon ngeunggelan jelema anu teu tua teh dosa sampean dosa kabina-bina teuing sia bunuh dolar tuman bunuh kabina-bina teuing sia bapak aing disiksa aboga kana sangsara tuh masa teh bunuh tok si sabar keur bae ku si Aden geuleuh aing mah kanu eret tiuk teh tuh saha sampean Sinatria ngaran kaula Jaya Sakti naon maksud jeung tujuanan apa pilon kana urusan kaula jelema teh tua teh dosa digebugan tutur dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tu leungit lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik saha jen ya kaula salah seorang simpatisan Semar
simpatisan teteh mundi jono Bapak Haji Sidik teteh atau di buah dua Pak Jingkus teteh apa kon wani barang ngaku orang wani deni ngapa kulanang koy lanang Haji Mulati tegah dia pada maju dor siap are you ready ya
Salah ngomong pirane wakil mati luan goblok teh. Wala lamun dikeun makasih kena yuda beset ilmu itu ge. Tadi ge saya. Cing percaya kasih ayah. Kasih ayah mah. Omong itu Usia ayah mah nu teu beset kabeh oge. Warukan aku mah warna saya. Percaya kasih ayah. Mundur. Wah. Jagokan kusiring di mana budak teh. Etan budak satiran bieu. Tong ka eta dewek heula. Sok lah anak. Lain kelas. Lain level. Cucungik maneh gelut jeung ai. Ya, ai wani mah. Ya, dina meunangna ai era. Dina elehna wirang. Wah boga bandera. Sok silakan dia eta budak. Si hareupan kitu ai. Jeung dewek. Oh, nepi ka maksa. Nepi ka keukeuh. Cing inget lamun maneh dina maksana keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam. Di mana teh neraka jahanam teh? Coba teu percaya sia. Lai si lain nggak percaya. Ya, Di mana? wah. Di mana? Berani tuh deket pindah. Jatuh teuing. Langsung. Cing neuleuh Enta tepak tilu. Langsung. Moa. Langsung tepak tilu.
Ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok merhatikan hap-hap. Nah, silat medelekeun, silat medelekeun. Contoh ya. Yang siapa? Balik kata siapa jigrang? Bina teh, jangan dipilur karena urusan aing. Jadi aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Bina teh. Tarik ber. Sok sialah. Hayangnya cepot. Tolong ikan biar mah kaganggu kudu gelo sanajan mana tapi kapal bawana oke tetap dulu lah dibikin enong syukur tadi dibikin cilaka dulu wah bener goblok aing mah moal aman dunya teh sapajan sia ku melenang di dunya moal aman aduh hese euy aduh dikunjungkan aduh bola tolong yang dikerebok kan kena bau cairnya itu ay nah ini PKP yang kejadian kabina teh tepayus mengu diwiku telayak aya di panita tegini aya di resi kalakuan teu beda ti eueuh den naon aden nu sasauranana abdi nu neungeulanna sok kabina teh sia teh aya marokana aing sieun tuman sia aduh puas mau ngadena puas Kang mau balik nuhun den mau daya aden mengedan lu mau aman den kumaha mah seneng duren oh sok nah sia ratu da abdi buki sugan terek mere nawaran teh ih hayang menuju subuh itu udah ampun satria aja cepot lah sok papatahan kan jalan itu benar suka deh hisap sekali-kali naon cepot ya promo aja ya promo nggak di pintu saya ada maling iya rombongan maneh teh kumaha maneh kepala da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tak urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel endong ai endong Semar teh kosong eueuh naon-naon kosong si atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih
bersih raja bersih karena rosong hartina lain kosong kuda naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu wadah para rinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar eleh ku budak sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jebot moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teu sangka mana teh soleh kapan belajar tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor kitu anak mah muli maju jalan gerak wah kilo kadang-kadang buka irung jadi bisa ngaluhur wibawa jeung homara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak gitu maknya disebut panita dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh cepot saha ulah kaget ieu ulah ti sawarga bapak ya aya papayung ti sawarga aya batar guru mana ya raja sawarga hebat ngariweukeun dunya ieu teh sembah aturan dawuh lah semak aturan dawuh nuhun jang aya bejana cenah kerajaan dipasrahkeun ka tuang putra Batara Kala nepi ka geunyeung kaayaan marcapada ieu teh naon ka sang tukangna Kakang Badranaya ieu nun hari ieu budak di mana ih tamu saha ngaran kaula teh Jaya Sakti leres melaan ieu we di kampung Tumaritis aya serangan seun murid abdi teh nguningakeun urang ngamuridkeun naon maneh pot ngamuridkeun murek carana ngalabelut sanes naon cara nangalaan urak tina bujur geus kawana karep we lain kaula masrahkeun kerajaan tapi kaula terek dihakan jadi kaula teh leungit tina paningali sikala
sikala Kang dek minta izin ngakanan di jelema jadi kaula teh teu bisa kumaha maklum si eta moal aya nu mampu ngalawan tong boro ayeuna geus dewasa baheula we keur dina cacai keneh diansurkeun teh lain ansur kalah ngagulung sagede baligo tuluy ngagedean rumasa anak kaula eta nu saurang mah teu indungan lajeng ayeuna teh menta idin deui ngakanan jelema kamuh deui ka hayangna nu baheula teh takuhal sakitu kaula lunta ti sawarga teh rek nepungan sampean aya anu moal aya nu bakal bisa ngungkulan ieu kajadian kajabat ti salira Kang tulungan kaula tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos ngalilir batu ri makolo teh dipenta tulung ku batu dijawab ku tiwu gatu nyambung teh hatina teh bujang hinga dunungan geuning abdi ge jelema kieu geus teu bisa kitu atuh kitu geuna we ngarti abe tere ongko percaya kaula nyuhunkeun kamandang kedah kumaha lain anu harti kaula rek cicing minta tulung ka Kakang Semar kumaha ieu gawe barengna Kang nyangakeun ieu teh sabenerna mah urang teh geus cuel kana budaya kumaha eta baheula rengseng nasi batara kala teh kunaon kuaya ngaruatnya tak geus dileungitkeun budaya eta padahal balik deui ke semula garasa balik deui kana budayana sewang-sewang nya euy ajan dijalankeun niku cara ngan cara beda carana eta ngaruat teh asasna kecap naon nya tina kuat tah jadi ngaruat nya nguatkeun tah cara nguatkeun dina zaman kiwari kulantaran itu gunung geus gunung pasir geus bulistir tah ngaruat teh matak naon lamun barudak sakola teh abringkeun ku guruna menta ka pamarentah bibitna tatangkalan tutuwuhan jeung sajabana kitu carana nguat teuing bisa nak kuat teh kuayana gawe bareng ulah pagirang-girang tampian maksudna kolot baheula ge kitu teh masalah nu narimana dara jadi mitos nya jamana atuh da meureun aduh iya Kang gitu apa orang teh dituntut hirup teh kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman adaptasi jeung apresiasi laras dayana manganukur jadi slogan kamu klase dan ukur jadi seremonial silih asa silih asuh teh lamun gak dina gawe mah dina amal dina karya nu nyata jadi kuat segala rupa teh nganukur jadi upacara ritual nu awam persayana teh luar biasa atuh awam teh batu rumah geus bisa nyiptakeun HP komputer geus Pentium 4 internet www.cepot.com nya laptop dari di orang perbut dalil we mun eueuh produksina lain laptop di orang mah letoy
cing atuh kudu kumaha sok urang ngahiji bisa nah karua teh kuayana manunggal gawe bareng kusauyunan oge sireum geuning kusauyunan mah sireum pan ngenom pan jadi kroto kapake ku jelema nya aya manfaatna sireum da aya jelema nepi ka teu produksi alah cing atuh kumaha sok urang manunggal antara anjeun pamimpin kuring raya oge aya nu wani panghareupna hartina teh anu jadi stabilisatorna dinamisatorna sawios atuh kaula nun tah geuning sanggup sangem tah ieu aya budak anar-anar ieu pangna kuring langsung percaya teh kulantaran tingali dalai nempo kana beungeut na dek mah kana hatena kumaha lamun ieu budak teh urang injem kumaha urang injem dewek si lain urang ngahiji dina wujud ieu budak hartina manunggal boh urang wujud pamikiran boh dina ilmu panemu urang hijikeun manunggalkeun kakara bakal nyingka tak ieu bakal kuat hartina karua leres mangga nah sanggup anjeun jaya sakti mangga kaula nu tak engke mah di mana abah geus abus kana wujud hidup ieu raja sawarga geus abus kana wujud hidup ngaranna ditambahan jadi Trijaya Sakti eta nyambungna Trijaya Sakti mangga kaula nu yuk urang irit ka sawarga sok geura peureum anjeun kaula rek abus na baju merah gasuk mangga hiji jeung sampean kunyuk sumangga ari abdi rek ditinggalkeun engke we tuturkeun seuing mah tuturkeun tika amun gedang mung asup ka jero awak mah tukang lotek di dieu aya geus meunang nyamaraan di jero mah nya teu kudu ngarenos waduh si mureun teu kudu ngarenos terus komplit hari nyaian hancer geuleuh nyong geuleuh nyong lajeng ieu Semar sareng Otipati nyumput buni di nutsang negrak beretek ka temong abusna baju miraga sukna ka ieu Jaya Sakti baheula nya lalemes akang tapi kalau lemes kitu paingan bapak sok kadenge we aya dikir ya latifah gitu heh teuing anu dagang kangkung teh Mang Latif atuh tama lemes mahal lemes ya holik sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holik lain holik holik hai holik mah di mana siling ngaheurinan holik tong dirinya halik tama atuh hai halik mah lik sieun hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh urang ka sawarga maniloka dina wujud kaula aya bapa maneh dina wujud kaula aya mang maneh heuh teu sangka bapa bisa ngahiji dola dupi aden teh anu salaresna teh saha engke ge bakanya hayu urang sami nu mampah ka sawarga maniloka tuturkeun ayo
milu kasawarga oleh-oleh ini sawarga teh deket Bancoy nya geuning aya papa nama toko Panama eta teh Panama Kacarios ieu Batara Kala di Kalaton Bale Marcukona saha eta Sampurasun Guji naon aya tamu di luar cenah ka dieu yap ka dieu Sampurasun rampes si eta mah karek panggil panggil naon dulu aya kasih bunga-bungahna dari dalam manusia dengan tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop aduh lagu bentrong petit lagu Satria kula sapaharane ngaran kaula Trijaya Sakti aya eta abdi gorengan teri mun teu nyari sia pantai sia pada geuleuh ka aing aing ngewa banyak kan nyari maksud jeung tujuan maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan ya kudu dipilih ku rakyat belajar gigek gue belanjang jigek sia teh kudu aya pemilihan umum ieu mah sistem kerajaan sadajan raja adalah tetep lembaga nu pangluhurna mah rakyat sadajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk aja nu leutik teh euy belajar gigek lain zaman kolonial teh mikir sia teh dihakan sia ku aing iya ku aing diheulakeun wani akan dicacag sia eta wanian jelema wah pendek-pendek tapi wani sanggilan petekel nya geleutik aya loba mah deuleu eleh sia teh da elehna sia teh kudu leutik sok aya aya kabudayan sok tulang jetum coba eta setum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala kurang ajar dorakati kolot sia teh kala naon sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia hakan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay sia disangka cikur ku aing naon sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur legug abong buta tuh akang na bawa ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur cu teh mah cukur
cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang si aya liangan bujur teh mah Bong buta atuh. coba gerak keluar Bahtara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa yang pacar Ayo Kang. jagungkeun aing Jantan. urang patutunggalan sajeung aing ya bina-bina teuing sia teh ulah hayang kareca ekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si leuing atawa si leuing heula ka dewek dewek heula ka si leuing jadi perangna perang mental dor saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari mah timuning Allah beri bebeakan. naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna Teu ka pancing teu. kata mah sia teh bau sungut Teu ka pancing. saja berarti bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge seuing tadi teh paingan anjing paingan anjing Baik teh ambek atuh. paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deuk nek nutupan ceuli sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo nabi teh ajeng ajeng ngabekok sia eleh ngabekok sia teh goblok eleh amek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat eta teh budak di mana wawanianan da wala eta teh murid di teh kulan urang riung Bandung budak teh Eta teh
eta teh sumuhun aduh bener teteh ayo wanita usahana teh teteh sok memersihkeun cai sok dewa cenah ngajajar nonton beakeun hutan kalah wah sok yaan kuat deui rasakan tilu kekuatan Ismaya Manik Maya jeung ieu satria jalma anu luhur ilmu jemar panah dihijikeun atuh ieu kekuatan tilu urang jalma nyata Trijaya Sakti anu mamalana ieu Batara Kala katurelengan anu temahna aya nu ngensar tina wujud Batara Kala si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Ransasa iya buat nanaonan ari-ari ampun Satria aduh sugan teh kahayang maneh geuning maneh teh aya nu nyupiran di jero aduh maneh teh geuning aya nu nyupiran kalau sadaya-daya saha salira hampura kala ieu Sang Hyang Otipati kaluar tina wujud ieu Trijaya oh ya aduh adik mangalingi ka geuning lain salah sikala mah geuning anu diinjeu wujudna nu katempuhan sadaya-daya Bapak ampun putra Kala nah tuh kala maneh teh kalakuan teh ya sadaya-daya ampun amat dihampura ku amat ngan amat dek nanyakeun Kang Kakang Semar ieu nu hari ieu teh saha budak urang aduh sadaya-daya kaula nun kula saha sampean kaula teh urang kosong urang kosongnya kosong kumaha teu dieusi naon-naon oh pemi HP mah teh aya pulsaan urang iya palingan teu bisa dipake iya henteu bisa halona telepon nu sabenerna nya atuh upami palai uninga memangga penasti kersayang tumampar ieu Jaya Sakti Jaya Sakti leungitan perlu hilang tanpa karena jangelik jadi endong Semar ini uluh nya ceuk aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh si Mul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu endong simul tidak kekosongan jiwa tapi anu bersih ya
Subhanallah teh geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten kulan tina saluruh pihak kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo Amin. ieu mah nyangakeun manawi janten hiburan da urang teh geuning di dunya teh perlu hiburan heuh Laras. tak ku kituna muga-muga sakali deui